Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sugri kaum dangu di mana baik linggihna wilujeng patepang dangu deui ngelangkungan channel carita ti Pilemburan garapan Kang Ajun. Danget ieu Kang Ajun sejak raskeun hanca carita nu katunda dina jejer sasakala rawa onom. Supados henteu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami Bandungan carita sasakala rawa onom yasana Aan Merdeka Permana. Tetela gangguan teh lain semet orai sabab saterusna rupa-rupa sato aheng nyelamperkeun niat ganggu. Aya sakadang reungit tingku gede meureun mah ukuranana sagede sakadang bangu. Paranti nyocokna oge badis we seseukeut gobang. Malah sakali mangsa mah jeung Ponggawa kolu perang gobang. Waktu gobang Ponggawa diheubatkeun ditakis ku jangjang reungit. Gobang anu eleh ngacleng ka luhur dan ceb dina dahan kai. Kusabab Ponggawa teu bisa meruhkeun atuh Prabu Selang Kuning anu nyang hareupan sanggeus ngalawan nu jadi raja mah sakadang reungit mimiti kateter basa reungit rek nyocok ku Prabu Selang Kuning dipiteskeun panyocokna reungit hiber ngajauhan sorana bangbaraan untung aya reungit dengan hiji coba mun datangna sabubuhan cik Ponggawa bunga. Saur Prabu Selang Kuning ulah waka bunga sabab gangguan bakal terus datang. Ieu teh alas bandawasa anu pangeusina lian ti sato biasa oge sato mamalihan nu diwengku ku siluman-siluman. Tangtu maranehna henteu sukaeun urang ganggu kana kateng permanana. Saur Prabu Selang Kuning atuh Ponggawa anu keur ngadarengekeun ngadadak jempe kitu teh bari luak dieu ka sabanjuru dan teu salah tina pangira samemeh der ngagarap pagawean utama rombongan teh kudu ngalaman rupa-rupa gangguan heula. Hiji waktu kabireungeuh aya Ponggawa siga keur jogo jeung sato lentahna saukuran gulungan kasur. Awak Ponggawa mani tepi ka kejeng sabab getihna beak diseseup lentah. Singkahkeun eta lentah, singkahkeun. Cik Ponggawa sejena, kumaha carana? Kumaha? Ceuk anu sejena deui. Atuh akhirna dipigawe ku saakal-akal bae. Saurang nadangkeup gulungan lentah. Unu sejen tukangeunana pada ngabedoa satakerna. Tapi awak lentah teh tingku pageuh. Manehna keukeuh ngadaplok bari haben nyedotan getih nu disedotan beungeutna sepak pertanda geus beakeun getih. Prabu Selang Kuning norojo bari ngeupeul daun babakoan meunang ngarieus geus kitu wal diwowol-wowol kana sungut lentah. Ari geus diwowolan daun babakoan mah lentah ngagurinjal dina sungutna ngaluarkeun getih. Lentah ngolesed ngagejeburkeun maneh kana ranca. Dan bae antep tong diberi da moal betu. Saur Prabu Selang Kuning nyarek Ponggawa anu rek mudag lentah. Cik kaula oge cantang tu manehna lentah ilahar. Saur Prabu Selang Kuning, namung Gusti da eces ari delekana mah ka manusa mah parantos nyata manehna teh kudu diwara. Cek salah saurang Ponggawa tugenah sabab sobatna tatu badag dicocok lentah siluman. Sababaraha rupa gangguan teh datangna ti bangsa siluman anu ngageugeuh eta wewengkon. Kusakitu ge inyana ngarasa yen anu cicing di eta tempat teu sukaeun tempatna digunasika, tapi da aing teh geus janji dikalaksanakeun ieu parentah. Sakali janji kaduana kudu hasil, ceuk pikir Prabu Selang Kuning. Sabut para Ponggawa keur sarare. Prabu Selang Kuning mah rerencepan ngajauhkan eta tempat. Sanggeus aya di hiji tempat nenggang tur suni
Prabu Selang Kuning mujasmedi muserkeun kakuatan batin. Lila antarana di eta tempat angin gede ngadadak di limbungan, cairan oge muih lireu ngagolak. Tina beungeut cairan ngablesat hiji makhluk badag, tangtunganana mah jiri manusa ngan nya jangkungnya jalujug, untuna bae kanggeteng segede baliung. Weh, bangsa manusia, nah enek naon ieu mah? Cek eta makhluk ranggeteng teh. Kaula datang ka dieu eudeuh ngabeberes nyaatkeun ranca, tapi teu ku hanteu balansia ganggu ka kaula. Heh, Rota Denawa, saur Prabu Selang Kuning. Ngadenge kitu ana barakatak teh si Rota Denawa seuring barakatak, sorana munggu handaruan teu pikeun ka Kilating Buricak. Nyaha anu ganggu nyaha, jeung naha enek alungca make nyebut enek meres. Wanusa mah nyarata hayang ngaguna si ka alam yang senangun manusia tapi hasilna alam rusak. Ngaula dari no iya yang ngaula cek Raja Rota Denawa ambek kituna teh bari derbae gelut patutunggalan. Angin gede di limbungan Kilating Buricak, cairan cak muih ngagolak, tapi sakitu kai geus rarungkad teh itu ieu can aya anu ngapu eleh. 7 poe 7 peuting kituna teh. Dincak poe kasalapan duanana areureun. Lain itu ieu embung nuluykeun tarung tapi da geuning eueuh hasilna ari lain alam jadi ruksak mah. Sok kumaha saterusna? Saur Prabu Selang Kuning masih keneh nantang-nantang. Ya nungtung enek anya anu ka alam. Kaula pasti bakal ngalawan ngahatan kaula nih anya dina weuteuna alam. Mun alam ruksak manusia haula moal bisa hirup. Ceuk Rota Denawa, kumaha mun kaula milu ngamangpaatkeun alam tapi henteu ngaruksak? Nah eudeuh didinan. Cek Prabu Selang Kuning. Di omongan kitu Rota Denawa ngahuleng sajongjongan. Cek manehna asal manusia tikin kana janji nyaeta milu ngamangpaatkeun kabeungharan alam bari tetep dijaga kahirupanana. Bangsa siluman satuju bae. Nyapa si alam teh yang tak makhluk hidup lain ukun yang manusia unggul awah mun aya manusia anu nyarakah tampak akibatna. Cek Rota Denawa, tur ari geus kitu antara manusia jeung bangsa siluman ngayakeun perjanjian. Manusia beunang milu ngamangpaatkeun eusi alam tur moal diganggu satungtung manusia pinter makiekeun weuteuna alam. Ngan di mana aya manusia anu kapanggih ngarempak eta aturan, ku bangsa siluman bakal dihukum berat. Oh teuing, jalma anu salakah ngaruksak alam ku kaula disebakeun sina bubujang di alam andika, tapi poma ulah wani-wani ganggu kanu taat dina buasar alam. Eta bakal adu harupan jeung kaula. Saur Prabu Selang Kuning, tur geus ngayakeun perjanjian sarupa kitu mah Prabu Selang Kuning mimiti ngalaksanakeun garapan dina nyaatkeun ranca. Sukri kaum dangu sakitu bae heula jicir sasakala rawa onom engke bagian anu salajengna urang lajengkeun deui. Bobo sapanon carang sapakan ada cukup lumpur jembar hampura. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios.